Nah, raya euy. Beres sih mah ya. Raya ku aing di gawean sih lah, Bro. Itu, Bah. Si bokir, Bah. Jalur rusuhan gitu. Heeh. Bikin bayan tuh, Pak. Yang ngopi kemarin. Wah, kayak gak lah. Nah, gini raya. Aya ieu keur ngopi. Coba tengah denge. Nah, tengah di jalan gua gorowokan. Ayo jorok naon? Beuteung nu ngasari wang. Ayo tadi ketinggal dengengnya. Sumpah, gua gorowokan sumpah nyaan di jalan. Asli urang jadi di dieu tah. Aslina, da jorokan kumaha? Oh, itu gorowokan eta jadi tempo atuh. Gitu. Ayo kan nu gelo Di sini pasea. pasea naon? Urang Tapi sieun. majikan atuh. Urang sieun tempo gereja geus gedeung we. Mau njuk mana? Hanya mau pisan man teh. Saharus dijerobokan mau anu gelo sih teh beureun. Bener aya itu gorowokan. Wah, ieu Gorowokan. aduh keur ngalagu meureun mah. Hanya ngalagu gorowokan tari. Tadi mau kemana teu bola sadar. Ya beja ka dia kayak kurang adik lamun ieu bener-bener. Minjem habis 10.000. Yang naon atuh? Ribu lah minjem lah we pokona mah. Bisi aya naon gorowokan beunang. Aya duit teh pura-pura pemulangan rokok. Mana ieu? Soalnya itu gorowokan pisan. Oh, tuh aja jajan budak ini 10.000 an. Baik lah. Aing tuh nih pas aing mah cek. Hah? Kebayar ke? Nya heueuh atuh. Ada paling tepung heula ke bejana ka dieu. Heeh, naon jorokan? Benar 10.000. Nuhun ya. Heeh. Yang bahasa tahu. Hah? Minjem yang bahasa tahu gorowokan teh cuma bahasa tahu di jalan. Goblok bukan mah. Tenggorokan tenggorokan saha Bang bahasa tahu. goblok. Ibu anjing. Jorokan. Bang tahu si goblok. Berhasil mulai bahasa tahu. Nipu aing mah. Oke, heueuh we. Berhasil katipu. Katipu sia goblok.